mata pupunya ulah Allahu salat tong dimomorekeun komo ditinggalkeun balu karena lain jang urang ngumpul tapi jang sararea nalikana bareto yeuh tambahan deui kapungkur Kangjeng Nabi nuju di masjid. Nuju di mana? Jeung para sahabat ujug-ujug datang tah aya hiji jamu bari ceurik. Cek Nabi miwaran ka para sahabat itu saha nu ceurik. Duka ya Rasulullah. Cabi taros cek Nabi. Nya atuh Sri Sumpingan ditanya kunaon anjeun. Kami teh kamusibahan pun bapak pupus. Tapi nepi ka kiwari teu aya nu ngalongok-longok acan, teu aya nu ngalayat-layat acan, teu aya nu panguruskeun, teu aya nu pangibakanankeun, teu aya nu pangapanankeun, komo deui nu panguburkeun. Di mana? Di ditu cek Nabi sahabat teh. Nabi miwaran sahabat keur milari ka jalmi nu tadi mah mau ditempo teh ku para sahabat. Ternyata sahabat luas kaget naon sababna rupa mayit awakna hideung beungeutna hideung jaba beungeutna jiga bagong awakna hideung beungeutna jiga bagong lain jiga jelema robah jadi jiga bagong sahabat bingung aduh ieu kumaha ieu urang laporkeun ka cenah Rasul nya atuh uih deui ngalapor ka Kangjeng Nabi. Ku Nabi ditingali ka dinya, ai tetehnya. Ditingali ku Kangjeng Nabi. Ek diibakan sesah. Nabi ngadua nepi ka normal deui salirahna. Nu hideung jadi eueuh. Tuluy rupana jadi robah deui saperti biasa. Didoakeun ku Kangjeng. Geus beres tah di mandian tuluy berek di kapanan dibungkus ek dibungkus robah deui awakna hideung deui jiga bagong deui ku Nabi ngadua deui normal deui awakna nu hideungna teu aya rupa bagongna jadi teu aya deui di kapanan deui ku Kangjeng beres tah di kapanan teras di salatan. Pas di salatan teras tah dikuburkeun di kuburan dikuburkeun dicana ka kubur dikuburkeun dicana ka kuburan tuluy dikuburkeun beres dikurebkeun Nabi nanya ka budak nu tadi datang ka masjid bari ceur bapak anjeun teh naon amalna nemal ka anjeunna ya Rasulullah bapak kaula teh Gusti Rasul bapak kaula teh satungtung jeung saumur hirup na anjeunna teh tara ngalakonan salat ternyata tukang ninggalkeun kana salat teu hayang we jeung teu kabital maka harita Nabi ngabewarakeun ka para sahabat ya ashabi unzuru halaman taraka salata hei sahabat kami tingali kuaranceun kabeh tingkahna jalma nu tukang ninggalkeun kana salat ya ba'atsuhullah Allah bakal ngahudangkeun ka eta jalma yaumal kiamati di poean kiamat mislal hizir kana umpama saperti bagong al aswadi anu hideung gitu cek Nabi naudzubillah dan ngalindung ka Allah subhanahu wa ta'ala